Naik Avanza, yang jawab salam saya doakan masuk surga. Pengen masuk surga ibu-ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abadahu laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsarun nas awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Wa qala Syekh Ibnu Malik mubtada'un Zaidun wa adirun khabar in qulta Zaidun adirun man i'tadar. Puji tinu muji urang sami-sami sanggakeun ka zat Allah Rabbul Izzati anu parantos nepangkeun urang sadayana kampal di majlis taklim anu kalintang luar biasa kompak, dan mudah-mudahan semuanya menjadi ahli syurgawi. Amin. Balik ti dieu sing jadi jalmi hamba-hamba Allah anu senantiasa taat kana Maha Suci. Diajak ngaji daek, diajak sholat daek, diajak rajaban daek, dititah nyanung daek. Entah sholawat mi wassalam ay makrunan bitazim, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilak ka keluargina, para sahabatna, para tabi'in, dugi ka umatna sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu dalaramang sadayana, galadu artos, oyong gadu artos, usaha dalain rek ngabagi duit atuh kang jalan, rek ngabagi ilmu. Saya jauh-jauh datang dari Babakan dongkap ke Pasir Bogor, daya sanes di sini kuring semata-mata neangan amplop amal, amplop maloba di warung ogengan kararosong. Saya datang ke sini semata-mata mencari amal silaturahmi. Mudah-mudahan berkah silaturahmi hari ini kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Sekarang musim lagi banyak yang sakit, saya doakan yang hadir keluarganya juga sing sehat, dute damang sing damang. Sebab gering teh aya dua, aya gering, aya hate, aya gering kantong, betul tidak? Kira-kira nu hadir loba kene gering hate, loba kene gering kantong. Kasihan deh lu yang hadir pada hari ini. Ya Allah, mudah-mudahan sing dimudahkan urusan anakku Allah, yang sulit daripada segala urusan Allah mudahkan urusanna, amin. Keluarga sing jadi keluarga sakinah mawadah warahmah, hirup di alam dunia sing penuh ku barokah. Di bulan Sya'ban anu mulia ieu urang sadana munajat ka Allah, apalagi kita sebentar lagi pada masuk karena bulan suci anu mulia nyata bulan Ramadan. Kira-kira ibu-ibu kedatangan bulan Ramadan bingah apa teh bungah? Bungah teu? Kira-kira bungah teu? Bungah apa susah?
bunga. Alhamdulillah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Sasa jalma anu bungah kudatana bulan puasa bulan Ramadan anu mulia, maka eta jalma bakal diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina siksa api neraka. Kira-kira sieun teh ku siksa neraka? Sieun ku siksa neraka? Muliakeun bungahkeun kudatana bulan Ramadan. Ibu-ibu bungah ku puasana, bunga ku sabab rek nyieun kue. Ku nyieun kue. Ku puasana alhamdulillahirabbil. Hari ini hari yang mulia sebab urang keur ngamuliakeun hamba nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Dia masjid naon amina? Masjid Nurul. Saya baru tahu ternyata di kampung Pasir Bogor Masjid Nurul Jamal alhamdulillah aya bulan Rajab tanggal 40 nah 40 sebab aya keneh Rajaban alhamdulillahirabbil. Betul tidak? Sebab nanti malam Jumat insyaallah urang sadayana bade ngalaksanakeun acara nisfu Sya'ban, malam di mana malam yang lebih baik daripada malam-malam yang lainnya. Di antara malam anu paling mulia sapertos malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Ketika urang sadayana bermunajat pada malam nisfu Sya'ban, maka doa-doa urang sadayana bakal dikabul ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, perbanyak ayeuna ibadah ka Allah, seueurkeun istighfar ka Allah, seueurkeun sholawat ka Gusti Allah, suhunkeun hajat-hajat urang ka Gusti Allah, maka doa-doa urang bakal dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa urang bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Wing rek naros ibu-ibu rumah sate loba dosa. Loba dosa ka Gusti Allah, loba dosa kanu jadi salaki. Loba nurutna ka salaki, loba teh nurutna. Loba nurutna, loba teh nurutna ka salaki. Nurut ka salaki, lamun salaki keur loba duit, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang, betul tidak? Giliran sakali salaki teh gablek duit mah ditoel ge panteng ngalieuh, bener teu? Ningang ditoel teh mah apa jawabnya? Hareudang panas-panas. Tuh apalan da penyanyi dangdut mah nyaho. Ayat teh Ustaz cenah di malam bulan Sya'ban. Jalma-jalma anu moal dihampurana dosa, anu moal dihampura dosana ku Gusti Allah. Aya kecuali eta jalma tobat ka Allah. Siapa di antaranya? Orang yang tidak akan senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kahiji di antawisna jalma nu sok doraka anu jadi inung jeung bapa. Aya eueuh di dieu ibu-ibu nu boga inung jeung bapa aya keneh eueuh. Aya keneh eueuh sok doraka tara kanu jadi inung jeung bapa. Osok tara minta hampura Ustaz geus eueuh cenah kolotna oge init kamakam jarohan nu jadi inung jeung bapa urang. Dina poe Jumat ngadoa, bacakeun tawasul, bacakan Yasin, mentakeun ampunan pikeun janten sepuh urang, maka insyaallah pahalanya sama dengan ibadah haji jeung umroh. Osok tara jarahna poe Jumat. Osok tara. Nu osok nu tara. Tara bener teu Pak? Nu osok nu tara. Amit-amitnya. Ajak wae nu tara teh di dieu nu tara jarah teh nya, padahal urang bukti cinta kanu janten sepuh teh aya sanesnya eta berkunjung berziarah kepada makom orang tua kita. Lamun di malam nisfu Sya'ban urang can dihampura kudu jadi inung jeung bapa urang, dosa urang moal dihampura ku Gusti Allah. Na'udzu nu kadua anu moal dihampurana dosa ku Gusti Allah selama eta jalma can tobat. Syaribul khamri, jalma nu sok nginum arak, nu sok mabok. Aya teh di dieu ibu-ibu nu sok mabok. Aya eueuh. Aya nu anyar kawin. Nu disebat naon cenah Ustaz? Weureu kanjut.
Apaan heuh bahasa Sunda weur kanjut, lamun Kang Jalal ayeuna dititah tuang ahera eta mah kanjut dina tarang. Mun aya bapak-bapak titah kacai borangan kudu diantar kudu jadi pamajikan eta mah kanjut dina punduk. Mun aya di kampung Pasir Pogornya lalakina beuki kawin cerai eta mah hambur kanyut hambur duit cenah. Insyaallah di mata aya nu maboknya alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan we urang sadana sing dihampura dosa dina bulan Sya'ban ieu. Amin ya Allah ya rabbal. Nu kalintang ku cisim kuring dihormati para panitia, aya panitiana aya yang sudah berjibaku, yang sudah berjuang, berkorban sehingga terlaksananya ieu acara Tablighul Islamiyah dalam memperingati Isra Mi'raj dan menyambut bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan panitia sing dibalas ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Para donatur yang telah memberikan sumbangsi untuk terlaksananya kegiatan pengajian ini, mudah-mudahan ku Allah sing dibalas kalawan balasan anu berlipat ganda. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Wingrek naros kira-kira yang ngaji siap sampai jam 4 sore. Siap tidak? Sisim kuring siap sebab naon tuh geus disuguhan hui nu buanak model kieu. Ting beak ting moal anta ieu hui disuguhkeun sakieu. Saya sana ya tanya. Masya Allah luar biasa tabligh akbarnya memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang mulia. Naon pesan pikeun urang dina bulan Rajab dina bulan Sya'ban anu mulia ieu? Kahiji urang kudu getol ibadah. Sebab ya akhir zaman banyak musibah yang tidak pernah surut, leres tidak? Banjir datang, gempa bumi datang, imah hancur ya datang. Di Ciambar berapa puluh rumah yang hancur akibat angin puting beliung, leres. Di Banyuwangi, kemudian di Banten dan berbagai wilayah nu aya di negara Republik Indonesia. Ustaz pertanyaan anak kunaon make bat seueur terjadi musibah urang jawab poe ayeuna mudah-mudahan sing tiasa diamalkeun ye ilmuna. Amin ya Allah ya Rabbal. Terangkan tong kenapa sering terjadi musibah? Jawaban anak nu kahiji kusabab geus loba jalma-jalma di alam dunia geus teu bareukieun ibadah. Terasa ieu masjid gede teuing apa leutik teuing lamun datang waktu subuh. Gede teuing leutik teuing. Gede teuing. Aing jelemana kamararana atuh. Hararees osok dihudangkeun tara ku ibu-ibu. Dicium di Tanjong. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kasalaki muran hudang. Nah, tapi percaya beda jeung ibu-ibu. Betul tidak? Ibu-ibu mah selalu kompak. Betul? Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Pengajian kompak, muludan, rajaban, sodakohna tuh nya ngahutang tuh ngahutang pan kararompa ieu ari maneh boga hutang teh tukang kredit si A boga ari anjeun sarua ari maneh heuh sarua kabeh si horeng baroga hutang ka tukang kredit giliran ngahutang meuni himpu giliran mayar hararese ai di dieu ibu-ibu di Pasir Bogor kitu henteu henteu nya alhamdulillah nya henteu aya nu ngaku. Yang pertama karena di akhir zaman geus loba jalma nu hese diajak ibadah. Leres teh? Betul. Saya baca dalam salah satu hadis saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la ahimmu bi ahlil ardi azaban fa idza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar." Naon hartosna saur Allah dina hadis qudsi
kami sejak rek nurunkeun musibah. Ari musibah teh naon? Penyakit musibah sanes. Musibah gempa bumi, musibah Kang Jalal. Gempa bumi musibah sanes. Kasur goyang, musibah anugerah. Musibah kasur goyang musibah. Anugerah atunya wing lamun dakwah di acara panganten ibu-ibu ari mubali gogorowokan di nalurun panggung ari panganten anyar engklak-engklakan luhureun kasur. Nah cara Ustaz kabita lain kabita saya nama kupingkeun meh jadi ilmu anu manfaatur barokah. Terus saur Allah kami hendak rek nurunkeun musibah. Nanti apa? Musibah tehnya model ayeuna minyak goreng naik. Oh wah gitu. Lain naik harares minyak goreng naik ongkoh hese om. Sogra minyak goreng jaba hese jaba naik. Harga naik minyak goreng naik. Harga gas naik. Cabe naik. Uyah oge naik. Salaki ngilu naik deh. Ulah ilu eta menjadi salaki ngilu naik. Allah ya Rabbana ya Karim. Musibah itu apa Ustaz? Yang namanya musibah ada dua. Musibah itu ada musibah berupa kebaikan, ada musibah berupa keburukan. Namun cenari musibah teh sesuatu anu kena ka diri urang berupa kahadean. Eta ge musibah, tapi musibahna sesuatu yang jadi anugerah. Aya deui musibah berupa bencana. Ya, musibah berupa bencana di dia nya. Kenapa terjadi musibah? Bahkan dina Al-Qur'an saur Allah wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami rek nguji temenan ka anjeun kabeh, kami rek mere musibah ka anjeun kabeh. Naon Allah nurunkeun berupa musibahna? Kahiji minal khauf, Allah nurunkeun musibah berupa rasa sieun, rasa takut. Tesaeutik jalma akhir zaman loba kasieun, ieu teh musibah nu diturunkeun ku Gusti Allah Subhanahu. Ibu jawab atuh ibu. Ari ibu boga kasieun teu? Sieun teu dahar, sieun teu salaki teu balik-balik. Sieun teu ngomongkeun. Duanana. Sieun teu dahar, sieun salaki teu balik-balik jadi Bang Toyib. Sieun teu dahar, sieun salaki kagoda ku pahlawan. Tah eta. Ya duanana cenah Ustaz. Gaduh kasieun, Bo. Poe ayeuna aya nu boga kasieun aya. Sieun teu kabagian jome. Atau saya atau Allah ya Rabbana ya Karim. Iya musibah rasa kasihan. Nu kadua waljo minal khaufi waljo, Allah bakal nurunkan musibah berupa kelaparan. Ayeuna teh lain di daerah urang maloba jelema nu kalaparan Kang Jalal. Seueur anu muncul ayeuna manusia warga masyarakat aya nu ngomong makan gaya saya hari ini loba ayeuna teh. Untung urang manya masih keneh bisa rajaban, masih keneh bisa tuang. Leres sanajan tuangna jeung uyahnya atanapi jeung gepuk naon cenah ari Ustad gepuk teh gep kurupuk. Alhamdulillah masih keneh dahar batur makalaparan. Di Ukraina dibombardir ku Rusia, berapa ribu orang yang meninggal, berapa juta orang yang kelaparan. Indonesia alhamdulillah negeri yang aman, damai, sentosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kalaparan ujian ti Allah. Saur ulama ahli tafsir, Allah nguji kalaparan teh nyaeta aya as-saum berupa perintah puasa. Siap puasa, siap. Siap puasa, siap. Kang Jalal siap puasa selalu. Siap ngagodin. Alhamdulillahirabbil teman ngagodin teh. Ngaku Islam, Anda Islam
Islam? Ya. Suka sholat? Alhamdulillah setahun 2 kali. Idul Fitri jeung Idul. Ngaku Islam hari sholat tara, ngaku Islam hari kalakuan tukang mabok, tukang tarok, tukang ngabedolan liang anerok tukang ngabedolan tali anerok jeung nyalokan liang orok. Ya amit naudzubillah. Sok aya di Pasir Bogor kitu aya. Aya Allah. Insyaallah teh ayanya. Aya nu ngaku. Waljo rasa lapar. Kedap deui urang saum sabaraha dinten 30. Bahkan di bulan Ramadan ngadadak masjid pinuh ku berjamaah komo salat subuh. Sebab naon da geus sahur pirang sare deui. Alhamdulillah geus beres bulan Ramadan loba nu kaleuwitan. Telah hilang. Awalnya pertama kali di tanggal 1 bulan Ramadan berkumpul di masjid sampai hari raya Idul Fitri, tapi sampai hari ini sudah 30 Syawal tidak kembali lagi. Sebab naon ada rawah deui. Alhamdulillah kedap deui bulan Ramadan biasana sok kararompak. Nya leres. Na ibadah kompak berjamaah, kompak bukana, kompak nya zakat fitrah, kompak segalanya kompak, tadarus Al-Qur'an kompak. Jadi lapar bagian daripada ujian ti Allah. Sagedak deui urang diuji ku Allah. Salajana wa naqsim minal amwal, Allah bakal nguji urang ku kakurangan harta. Teu saalit jalma ayeuna usaha ini isu paling penting tapi teu mangrupa. Terus kenapa bisa terjadi seperti itu? Ia musibah ujian ti Allah. Saur Allah sajabi wa naqsim minal amwal wal anfus. Banyak kematian ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nu hadir kabeh alhamdulillah ye palajang umur. Ustaz Suparyamanya tos teu aya, tos ayeuna di sangkredong kubur, tos kenging kanikmatan tinu maha kawasa. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Ya doakeun Ustaz Dedi sing panjang umur, sing panjang umur sadayana. Amin. Hayang sabaraha tahun? Sing nyanu. Sajalah yang sabaraha tahun? Hayang sabaraha tahun di dunia umur? 200 tahun. Oh guys, didoakeun Ustaz sejalah umur 200 tahun. Amin. Batur geus pararaeh manehna sorangan we di Pasir Bogor. Nah insya Allah ya berkah silaturahmi dinten ayeuna bagian dari amalan urang hayang dipanjangkeun umur ku Gusti Allah subhanahu. Ya kematian bagian daripada ujian ti Allah. Ibu-ibu sering baca surah Al-Mulk? Sering? Coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba Ustaz Jala sorangan. Kang Jala 1 2 3. Bisa ungap cenah alasan. Tabarakalladzi biyadihil wa huwa ala kulli alladzi khalaqal alladzi khalaqal pala linter terus kan. Farji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a. Subhanallah, hebat. Alhamdulillahirabbil. Apa artina henteu? Ari eta bahasa Inggris, bahasa Arab. Ibu apal bahasa Arab? Apal? Hese babari. Gampang hese-hese. Kamu laki-laki ada nan bahasa Arabna kunta, kamu ibu-ibu ada kunti. Onta. Yang sering mah ibu-ibu aya orang baru budak Sukabumi ini ke mana? Ke Arab.
ketika di Arab ningali cai jam-jam eta cai jam-jam ini loba maklum da berennya sono biasana meuli biasana pamere tinu balik umroh jeung ibadah haji ieu cai jam-jam seueur ningali cai jam-jam dina galon di lok-lok eta ku jalma nya eta jeung galon-galonna datang orang Arab bari kumisna buak langsung di galangan sawah cek eta orang Arab ente bagor alah hatur nuhun abdi disebut bageur padahal mah bagor teh sapi ente bagor mah cenah urang teh geuning disebut sapi hayu urang balik yuk apan cenah era gengsi ku orang Arab disebut urang teh bisa ngomong Arab mama urang ngajiasin yuk sapanjang jalan urang tema jiga we bisa bahasa Arab eta si mana bener sarwana cek mana bismillahirrahmanirrahim yasin dijawab ku budakna wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizir rahim litundira qauman ma undira abahum fahum ghafilun jiga pinter bahasa Arab padahal surah Yasin tunggu kesel urang balik yuk cenah ka penginapan nyetop naon ustaz nyetop taksi cek eta ayeuna orang Indonesia kieu eureun teh nu bingung eureun keunana coba hayo kumaha eureun keunana cek supir taksi teh mata takib da orang Arab mata takib kudu ngajawab naon untung pinter da cenah orang Pasir Bogor mata takib arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala Allahu akbar padahal maksud nama bener dengan teu bisa ngomong jadi kurokaatan sholat arba rokaatin 4 kilometer deui mustaqbilal kiblati siap penggulak belok yang hareup ka kiblat ada lillahi taala tong loba ngabacot tak bae dibayar meureun kitu nanti bisa ngomong nya jadi sakali deui bahasa Arab teh kudu bisa allazi khalaqal Allah nyiptakeun al-khalaqal mauta kahiji Allah nyiptakeun maut wal hayata Allah nyiptakeun hirup jadi maut jeung hirup dadamelan maut jeung hirup dadamelan dina Islam aya 3 panggilan kahiji aya panggilan ke Baitullah nu kadua aya panggilan adzan nu katilu aya panggilan ilahi nu dipilih nu rek mana panggilan adzan, panggilan ke Baitullah, panggilan ilahi. Atuh beureun mah panggilan ilahi mah inna lillahi wa inna ilaihi. Sing panjang umur atuh mah amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya, aya panggilan ilahi kematian. Maut jeung hirup adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kunaon cenah Ustaz Allah nyiptakeun maut jeung hirup dijawab ku ayatna diteraskeun deui liyabluwakum ayyukum tujuanana liyabluwakum pikeun nguji anjeun kabeh siapa yang terbaik di antara kalian semuanya wahai warga Pasir Bogor. Jadi hirup teh ieu teh teu cuma-cuma Allah nyiptakeun maut jeung hirup teh ujian jang urang untung pikeun jalma anu nurut ka pangeran untung cilaka lamun jalma ayeuna teh nurut kana panggero nu jadi pangeran ieu mah digero ku adan teh hare-hare Allahu akbar cicing we kalakah nyeuseuh di kieu sok aya ibu-ibu di nu kitu aya sok aya Allahu akbar tongoy we kang jalan ngeduk mudut kagok amit kagok cenah innalillahi wa inna ilaihi makana ieu teh hirup ujian ti Allah maut ujian ti Gusti untung bahagia jalma keur hirup di alam dunia pinuh ku ibadah ka Gusti Allah. Data di saur hadis kursi kenapa di alam dunia loba terjadi musibah jawabanana loba jalma geus hese diajak ibadah. Halo ibu-ibu lamun sedekah resep nu badag resep nu leutik
Lamun ka kiai mere resep nu badag resep nu leutik nyeri hati. Ka kiai resep nu badag resep nu leutik lain maksudna jelemana ya. Oh bener tuh pinterannya. Alhamdulillahirabbil. Doakeun we sing sehat amin. Barang penting da ibu-ibu ge sami butuh kana duit didoakeun sing loba duit nu hadir, tapi duit kudu ditasorupkeun jang ibadah ka Gusti Allah, ajang bakal ngaji, jang sedekah, ajang ngaresikoan anu janten murang kali nu keur sakola di pasantren nya supaya jadi nilai ibad. Tukang sound system masang sound system ieu teh neangan naon duit. Ibu-ibu ayeuna dagang neangan duit, tukang dagang cincau neangan duit, tukang somai neangan duit, ini ka pabrik ini isuk balik peting neangan, kiai berang peting naik panggung neangan jaga apa tuh ngomong neangan duit neangan doa wing mah. Jadi beda duit mah insyaallah diterima. Alhamdulillahirabbil. Ya suara Kang Jalal sudah serat-serat becek. Malam ceramah pulang jam 2:30 di Pamarayan warung Giara. Doakan sing sehat insyaallah kin wangi diteraskeun deui tabligh akbar di Masjid Al Barokah Ciutara nya caketan jejen. Mudah-mudahan sing sehat amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, sing barokah nu hadir kabeh. Amin. Kenapa musibah mudah terjadi di dunia? Loba jalma hesek ayeuna diajak ibadah ka Gusti Allah. Padahal saur Allah, "Fakhruj rabban siwaya." Lamun anjeun geus teu nurut ka kami, lamun anjeun geus teu daek ibadah ka kami, diajak ngaji teu daek, diajak salat teu daek, diajak rajaban teu daek, diajak puasa teu daek, silaturahmi teu daek. Saur Allah, "Fakhruj rabban siwaya." Lamun anjeun teu nurut kana perintah kami, teangan pangeran selain ti kaulah, diusir ku Allah. Halo. Lamun bapak-bapak diusir ku si ibu ti imah, masih keneh aya tempat panglumpatan ini ka posrona, bener teu? Usah cenah di posrona diusir keneh ku orang kampung bisa lompat ke kampung anu sanes, di kampung sanes diusir keneh, di Indonesia diusir lompat ke luar negeri. Lamun diusir ku Gusti Allah rek lompat ka mana? Daras. Nauzubillah min. Nu kadua saur Allah, lamun anjeun geus teu daek ibadah ka kami, diajak salat teu daek, ditelah sujud ku kami teu daek, ngaji Quran teu daek, ngaji geus alim. Saur Allah, jangan sekali-kali kau makan daripada rizkiku. Siapa yang memberikan rizki? Allah subhanahu tak minta rizki teh ka Gusti Allah. Hayang baju anyar minta ka Gusti, jawab atuh. Hayang loba duit minta ka Gusti, hayang baju anyar minta ka Gusti, hayang baju lebaran minta ka Gusti Allah. Hayang ayeuna boga imah alus minta ka Gusti Allah. Ngan ngaharewosna lewat ceuli nu jadi salaki. Ya Allah, hayang baju anyar ya Allah. Ece menjadi salaki teh mamahku naon make ngomong kauih. Doakeun caroge ibu-ibu sing barokah usahana, sing saloleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Dorong suami supaya giat ibadah, itu tanda perempuan yang soleh. Makanya nyambung nu kadua, kenapa musibah mudah terjadi di Indonesia? Yang nu kadua ku sabab akhir zaman geus loba awewe nu bedegong kanu jadi salakina. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Hate bari eusian minta hampura ka Allah. Ulah ieu mah ari biwir astagfirullah robal baroya, ari hate astagfirullah loba bayareun. Tapi ka salat jadi teu usuh batur mah inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ieu mah lain pana hatena teh inna sujuki wa toyota wa pansairaha lunasna. Nu kadua
loba awewe nun geus teu soleh, banyak perempuan anu bedegong kalau jadi salakina, pantas saja musibah mudah terjadi di mana-mana. Mun pasir pogor hayang diraksa ku Allah tina musibah, jadilah wahai kaum perempuan yang hadir jadi perempuan-perempuan anu salolehah. Ieu mah kasalaki nuntut mani burung pipit buah dong duit dulu dong. Kadang-kadang salaki rek istirahat rek sare lain dipencetan burung pipit buah kedong-dong duit dulu dong. Sok aya begitu aya dijawab bukan Jalal kalau jadi istrina burung pipit buah kedong-dong, kalau mau duit jepit burung aku dulu dong. Oh tara. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasul pernah berpesan. Apa pesan Rasul ketika beliau mau wafat? Masih ada waktu, Bu? Terus lanjut. Terus mana Pak Ustadz tukang parkir terus pantelat Alhamdulillahirabbil alamin. Rasul pernah berpesan. Apa pesan Rasul? Kahiji pesan Rasul ummati nu kadua pesan Rasul as-shalah. Yang ketiga pesan Rasul sebelum beliau meninggalkan kita semuanya, meninggalkan dunia, nu katilu an-nisa awewe membuktikan sesungguhnya Rasul sangat mencintai kaum perempuan. Kalau Rasul mencintai kaum perempuan, bagaimana dengan warga Pasir Pogor? Cintakah Anda kepada Rasul? Tilu urang cenah ngajawabna. Bari jangan papaksa cinta. Cintakah engkau kepada Rasul? Jawab atuh. Cintakah kepada Rasul? Buktikan cintamu dengan cara apa? Nu kahiji ngabuktikan ibu-ibu cinta ke Rasul dengan senantiasa memperbanyak bersolawat kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Untung jelema tukang sholawatan mabuk kahiji di poe kiamat bakal sasarengan jeung Kangjeng Rasul, bahkan dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah mun urang getol sholawat. Yang kedua, orang yang rajin bersolawat di mana cunduk kana waktu ninggang kana mangsa maut ngaranna eta mautna bakal dibabarikeun ku Allah kaul waduh dina jasadna. Amin ya Allah ya Rabbal. No katelo keuntungan orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi, Allah akan senantiasa nyurunkeun mangrebu-rebu rahmatna ka urang sadayana. Satu kali solawat 10 rahmat Allah turunkan, sekian ratus kali solawat 1.000.000 rahmat Allah bakal turunkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Nabiyal Huda la tansani. Barang 1, 2, 3 suaranya keluarkan yang paling bagus, dibantu Pak Ustad. Suara Pak Ustad halus goreng batur, nu ngomong goreng congean dah nyeri hati halus goreng batur. Terima gaji Nabi al-Huda la tansani. Coba 1, 2, 3 Nabi al-Huda 1, 2, 3 Nabi al-Huda atau tungtungan ya mah ini kan kacak kek mata sholawat. Nabi al-Huda
asa ngeunaheun eta nu kerudung hideung. Nih atuh sakali ya. Min syafaati ya Rasulullah. Coba 1, 2, 3 ya teh urang sholawat nyuhunkeun syafaatna Kangjeng Rasulullah di hari kiamat. Hoyong kenging syafaat. Hoyong kenging syafaat Nabi. Yuk. Nabi Hei sekolah hararese nya bunya hararese ngaji hararese nya dibejaan ku incuna kan sok noyotnya betul bener tuh betul tidak gitu bahula urang sok ngajarkeun ka budak Pak Ustad ngajarkeun santri Allahu Akbar pan aya babari aya nu hese nya cek uing teh jim astagfirullahaladzim sing badak jim truk jadi kana truk Allah ya Rabbana ya Karim Nabi al-Huda la tansani min syafati ya Rasulullah. 1, 2, 3 Nabi al-Huda la tansani min syafati ya Rasulullah. Ustaz cerita apa eta mah soal babari atuh nu babari Kang Agus nu babari Kang Jalal ya babari Muhammadun nabiyuna. Coba 1, 2, 3 Muhammadun Rasuluna. Coba 1, 2, 3 Muhammadun Nabiyuna. Muhammadun Rasuluna. Tuh harapaleun da pasti resep kana ngadangdut lirikna apa iwa peye tuh ya lancar pancet kuing ya. Jadi tanda mencintai Rasul. Kalau seandainya Rasul mencintai ibu-ibu, kenapa kita tidak mencintai Rasul? Wajib hukumnya mencintai Rasul. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sasa jalma yang senantiasa mencintai Rasul, maka eta jalma bakal senantiasa bersamaku di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua tanda mencintai Rasul, man ahya sunnati, jalma-jalma yang pandai menghidupkan sunnah Nabi. Osok tara salat sunnah, osok tara, osok salat tahajud, osok tara, osok nutara tara, lo bakal ini osok, lo bakal ini nutara. Sien kene ku Allah, sien kene ku bangsa. Tuh, sien kene ku bangsa pan Ustaz. Digerok ku Allah jam 2. Wa minal laili fatahajjad bina filatallah. Dititah udang ku Allah salat tahajud kere. Tapi digerok kentrongan mah tong bangsat udang tadi calana oge. Betul tidak? Urang malam sieun kana ku bangsat daripada ku Allah. Nu kadua aya salat sunat rawatib. Aya salat sunat unsi, aya salat sunat awabin, aya salat sunat duha. Abdi cenah bisnis hayang lancar babari rizki abdi duha sing rajin sing getol hayang diangkatkeun darajat Ustaz di poe kiamat kudu daek hudang ti peuting hayang abdi mah Ustaz cek Kang Jalal meunang beda dari surga anu gelarna BMW. Aduh. Apa itu BMW? B-na Buenol.
M-na montok, W-na weleh-weleh. Beda dari surga. Kuncina alaikum bisolatil awabin. Wahai kaum laki-laki, biasakan salat awabin. Minimal 2 rakaat, maksimal 20 rakaat. Dilaksanakan saat salat ba'diyah maghrib. Osok kara osok. Osok kara. Terus doanya, apa doanya? Allahumma inni istaudiatuka imani fi hayati wa inda hayat wa inda mamati wa ba'da mamati fafazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Coba Allahumma, lantas jalan waktu wiridan acan kan sholatna oke kalah labur sok aya nu kitu aya batur mah beres sholatnya wiridan di mapan lain dina amparan sajadah nyonya HP kan Facebookan aya ibu-ibu di dieu nu sok resep nyonya HP aya Allah palingan salaki tanya ahun ka ibu dak beki kana nyonya HP daripada nyonya salaki. Ayah di dia salaki natun tukang usep ayah Allah. Kira-kira ibu nu jadi salaki cinta kene kana usep, cinta kene ka ibu-ibu. Kasihan deh lu. Oh cenah ustad abdi mah bingung. Caroge abdi teh cenah resep kene kana usep, ningalikeun ayeuna unggul-unggul mah 3 jam ge kuateun. Ari cenah ningalikeun ibu mah menit teh kuateun 3 menit oge. Kumaha carana? Lamun hayang apa? Jawabanana ibu kudu jiga umul-umul mun aya dihareupeun salaki. Kumaha cara ustad kieuan eta? Jiga umul-umul kumaha? Insyaallah ku salaki seri talapu. Ai maneh balik ke pengajian dengan dadak ka sarumahan. Ayo orang kaki, ayo orang rukiah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Jadi musibah turun sekali deui. Ku sabab loba awewe bedegong kanu jadi salah. Ibu sing jadi awewe nu salehah. Amin. Siapa perempuan yang salehah? Yang diabadikan dalam Al-Quran, diabadikan dalam hadis Nabi, dijelaskan oleh para ulama. Di antawisna awewe nu ahli surga anu solehah na luar biasa, keimanannya mantapnya luar biasa. Siti Asiyah di antawisna teh istri Fir'aun. Siti Asih perempuan yang solehah. Makanya di Quran teh aya awewe teh golongan rumah tangga teh aya salakina bedegong teh iman ka Allah, awewena solehah cara saha Asiyah sareng Fir'aun. Aya ayeuna istrina ayeunanya anon aya istrina bedegong carogena soleh. Siapa? Nabi Nuh alaihis salam. Nabi Nuh seorang nabi, tapi anaknya Kan'an dan istrinya masuk neraka. Mereka tidak mau beriman kepada Allah. Na'udzu aya deui nu katilu istrina bedegong salakina bedegong digero waktu subuh teh Allahu akbar bedegong ka Allah dararudang salakina kita mah ku pamajikanana bedegong sok aya di Cipasipa baru kitu aya. Siapa yang kita dambakan? Kaopat. Siapa itu? Salakina soleh istrina Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sayang sungguh disayang, orang ganteng tidak bantuan atau Pak Ustadz cicing wae telah mararanyuan we. Biasana malah mun tablik akbar hadir ngaji mararanyun eta teh boga panyakit cenah cek guru abdi mah hiji nyeri huntu nu kadua gede hutangna. Sayang sungguh disayang, orang ganteng tidak Kang Jalal kasep apa henteu? Aduh, eta mun kasep oge komisna baplangnya henteu cenah. Mun Kang Jalal ngaku teu kasep teh syukuran ka Allah. Ai Pak Ustaz cenah kasep euing mah ngaku. Buktikeun hayu. Lamun ibu-ibu teu percaya jisim kuring kasep, ajak jisim kuring ka kebon binatang, renengkeun ejeun oak.
Kang Jalal renengkeun jeung kucing kasepan saha? Kucing. Tiara babaturanana tah eta ieu teh sekongkol. Sayang sungguh disayang, orang ganteng tidak Nabi Yusuf panjang ganteng heula. Nabi Yusuf dia Nabi Yusuf ganteng dia Sholli wa sallim dah. Cek tukang sound system pinter cenah mau balik mah. Nya tuh sekali ewang ibu-ibu gawe uing sarua cicing, giliran uing gawe ibu-ibu cicing. Setuju? Ngeunah mah tukang sound system ngobdut we ngeunah. Wah dudun badadarin aula ngan biasana lamun uing dakwah tapi akar sok aya bapak-bapak teh nya kahiji aya perokok pesimis. Nu kadua aya perokok optimis. Kumaha cenah perokok pesimis? Ari rokok mawa sabungkus, ari korek teh mawa hurung moal. Dioles-oles tidak moal hurung karena bibir bener teh da lain korek. Perokok pesimis. Yang kedua ada perokok optimis. Nu kumaha? Rokok teh mawa ngan korek mawa sugan aya nu mere rokok. Kabeneran nu mawa rokona teh mawa korek. Untung aya deui nu hadir teh rokok teh mawa korek. Pengemis eta mah saya tengah mau modal pisan cara uing datang ke dia ini tadi bere rokok nih kembali tong dianggap beri Allahumma sholli wa sallim wa barik heureuy panitia heureuy wayahna buburu sayang sungguh disayang orang cantik sayang sungguh disayang orang cantik. Aya di nu geulis aya emak-emak nu geulis aya metik aya metik. Ustaz cenah naon ari metik teh emak-emak nu geus eueuh huntuan. Huntuna ompong tapi lempang norolong. Eta disebut metik. Allahu Akbar. Sekali lagi, sayang sungguh disayang orang cantik tidak percuma geulis oge aya tarang ngaji mah. Aya di Pasir Pogon geulis tarang ngaji aya. Yang naon hirup di dunia di tarang ngaji mah bener teh? Mending kana modal we geus atulah. Hirup teh nyusahakeun ngarinan dunia teh. Apaan saur Allah kita de fakhruj rabban siwaya. Kalau kau tidak mau sembahyang keluar daripada bumi ku saur Allah. Diusir ku Allah ge nu tara ibadah mah. Leres. Salat. Siti Khadijah dia Siti Khadijah cantik Sholli wa sallim daiman Sholli iman ala mada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal sayang sungguh disayang orang kaya yang naon beunghar oge ari tara ngaji mantara salat mah bener teh percuma betul tidak berang penting hitung duit berang penting nangan duit ai giliran diparentah Allah minta Allah miwarang salat Allah kebutuhan salat justru kita yang butuh makhluknya betul tidak Larasa orang butuh ke Allah perlihatkan kebutuhan kita di hadapan Allah dengan menjalankan salat yang 5 waktu. Nabi Sulaiman kaya dia Nabi Sulaiman kaya
dia bersembahyang, sholli wa sallim iman ala Ahmada, sholli iman ala Ahmada wal ali wal ali wal ashabi man. Siti Asiyah dalam peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan adalah Siti Masyitah, tukang sisirnya Fir'aun. Dia harum kuburannya sampai tercium oleh Rasulullah. Bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhir raihah, harum apa nih Jibril? Dijawab ke malaikat Jibril, ya Rasulullah sallallahu alaihi, ini harumnya Masyitah bintu Fir'aun. Ini harumnya Masyitah bintu Fir'aun, seorang perempuan salehah, tukang sisirnya Fir'aun. Dia meninggal dunia dizolimi oleh yang namanya Fir'aun. Suaminya diasupkan karena jeruk kuali nua golak pinuh kucai. Istrinya Masyitah namanya. Kemudian dia masuk kuali, anaknya masuk dilebatkan karena kuali anu pinuh kucai nua golak. Mereka syahid sabilillah, mati dalam keadaan membela agama Allah. Mereka lebih baik mati daripada hidup bergelimbangan harta tapi dina jalan keiman ke Allah. Lebih baik mati tidak punya apa-apa tapi mati membawa iman dan Islam, menjadi ahli surganya Allah subhanahu. Mentak anu miskin tong sedih, aya di dia jalmi nu teu gaduh, aya teh aya jalmi nu gaduh, aya nu teu gaduh, aya nu beunghar, aya nu balangsan, aya senangan jelema beunghar, senangan jelema balangsan. Nu balangsan lamun senang jelema nu balangsan didoakeun sing balangsan, amin. Ontong senang nu beunghar, nu balangsan sing tarik can tangtuk nu beunghar. Aya jelema jiga beunghar, imahna 3 tingkat, kaluar timah make kacamata, make gamis merekna merek Joya, kerudung gelombang cinta, mobil Honda Toyota, motornya Honda, ngan hanya kal boga hutang 2 miliar. Jiga beunghar padahal hatena balans. Aya jalma ayeuna katingalina jalma balangsa teh gaduh. Dahar aya icuk eueuh cole, aya cole eueuh icuk, tapi ya Allah karena ibadah geteh, karena sedekah rajin, zikir ka Allah rajin, baca Quran selalu khatam, subhanallah. Makanya kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila amwalikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan pernah melihat harta seseorang, Allah mau ningali kana rupa seseorang, Allah tidak akan melihat fisiknya seseorang, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tapi Allah bakal ningali kana hate-hatena eta jalma, jeung ningali kana amal-amalna eta jalma nya. Ngan ari amal soleh teh biasana berat. Kumaha biasana ngaji, bantuan atuh ngaji berat, maca Quran udunan rajaban, aya menyumbang di dia 10 juta aya. Oh, 1 juta aya, 500.000 aya. Alhamdulillah, 50.000 aya. Anu goceng aya goceng, nu ceban aya, nu goban aya, nu taramere aya. Goblok eta. Kosna mahal-mahal bae. Justru harta yang disedekahkan insya Allah akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Ustaz cenah tahun ayeuna abdi tacan masihat, niatkeun tahun depan mudah-mudahan kurang digampilkeun rezeki ku Allah, bisa manggil mubalik di luar negeri atau ngomongna datang kana panggung. Assalamualaikum, I seek be to Allah in the land of the world. Yes, what do you Allah? Dijawab kudu teu bisa aing istuning tabacus. Manggil mau balik di luar negeri anu hadirna orang Sunda ngartieun mah.
Allah ya, mudah-mudahan lebih sukses lagi tahun depan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Asir Pogor sing diraksa tina segala rupi musibah. Terakhir, kenapa musibah mudah turun? Sebagai penutup, tesaeutik loba jalma, loba budak geus bedegong anu jadi inung jeung bapakna. Musibah babari turun, hese ngawara budak, loba budak bedegong kanu jadi inung jeung bapak. Halau, hese babari minta budak sholat. Hese babari, hese babari. Makanya biasakan sebelum tidur baca kuluhu, kata guru saya, baca kuluhu 11 kali bapak, auskeun kuluhu, tos beres ngaos kuluhu tiupkeun kana cetilna bu, niatkeun sing soleh barokah kuluhu, ngantok tarik teh da budak besi hudang ieu mah bismillahirrahmanirrahim kuluhu bersama lam jadi dolam yakullahu kufuwan ahad. Ketumeureun budak teh jengker biasa geus beres niup ayeuna budakna salakina ku ibu tiupan meh soleh salakina. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu hayang ngadu caroge soleh hayang, hoyong ngadu caroge soleh hayang, tiupan ku ibu. Ulah ieu mah ari ngadoakeun salaki tara, ari giliran hayang duit teh ngahaja dipancing. Ngahaja duit 1000 perak teh kosrok-kosrok, sok cicing teu boga duit. Dan duit 1000 perak teu mahi merenjang beli beas. Minta tambah didoakeun nya saroge ibu sing laloba duitna, sing barokah usahana. Sok ngadoakeun tara. Apa doa yang dibaca? Makanya Nabi mengajarkan, ulama mengajarkan setelah sholat biasakan baca doa salamet. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan wa barokatan. Rizki mah lain hayang nambah tapi barokah, percuma nambah tapi jadi penyakit yang susah mah betul. Tapi hayang barokah, kumaha cenah barokah? Gaji salaki 1,5 juta tapi mai jangan ridit mobil. Alhamdulillah, mobil butut ngagaleong teh ya. Barokah itu namanya. Wa barokatan fir rizqi wa ziyadatan. Terus wa barokatan wa ziyadatan wa barokatan wa maghfiratan. Allahumma aya wanajata di dia wanajati nu bener itu sih bener tuh di dia wanajata di dia wanajati teh bingung kadang dari sholat tarawih kada imam maca al-qadar di dia imam bener disalahkeun inna anzalna fi lailatul qadr disalahkeun ku makmum so ieu tul cenah ada asatil inna anzalna fi lailatul qadr cek imam teh jadi salah aya nu benerkeun til cek imam teh di dia tul di dia til power di hareup aya tol diborong ku imam inna anzalna fi lailatul qadr gelos ya terbalik si imam model kitu patut pecah imam model kitu nya wan najata minan nar wal afwa ba'da idza daitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal orang ditinggalkan yang penting Rabbana atina ngan ayah ibu nu inget ke Arab bukan pamajikan dua ngaranna teh kahiji Hasanah kadua Khadijah ai salakina ngadoa rukun Ka'bah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah so Khadijah nyinyit nyeri hate teu adil ngan si Hasanah deui disebut teh atuh cenah Khadijah teteh kali-kali dibacakeun diganti di hareupeun Ka'bah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah aya model kitnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab
benar. Biasakan terus. Ustaz, bagaimana caranya doa supaya mati? Kuncina mun doa hayang mati kahiji doana kudu matuh. Kahiji kudu naon cenah? Kumaha cenah kudu matuh? Ulah ieu mah ngadoa saminggu teu ngadoa satahun. Tiap salat berdoa, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'al yaghdabu. Allah tidak akan pernah moal benci Allah kalau seandainya kita rewel bawel ke Allah. Loba paentah moal bendo. Beda jeung jalma kedeung-kedeung kan namun aji 100.000. Gampang ya. Teu lila poenan kadua akan namun deui 100.000 deui. Oh kitu nya rada beda nadana. Poenan katilu datang minta deui duit kira-kira dibere moal. Dinagor jeung ayo mana yang sebar kali minta duit tuh jelema terasa uing dakwah aditu ka dieu memang tapi geuning panitia teh boseneun mere jomer ari di dieu kira-kira boseneun moal mere jomer kamu balik ka kiai. Alhamdulillah sebab kejadian jalan ketika saya dakwah di Bogor uing dirajia ku polisi dianggap teroris. Angkat tangan bapak teroris piraku kasep-kasep dia dianggap teroris. Abdi mantos rajaban. Mana buktinya? Tuh di bagasi mobil aya dus. Buka ku bapak besi terpercaya. Lamun bom tangkap jisim kuring. Ai pas dibuka ku polisi teh cucur aya kue ali. Cao. Sangu. Soto. Siti. Pas dibuka, oh iya Pak Ustadz, silakan lanjutkan kembali. Wing bingung di dia rek balik di dia paur aya nu ngarazia di wilayah BTN pamikirankeun ku panitia kumaha carana. Antar Allahumma shalli wa sallim wa barik. Doa pengen mati selain matuh nu kasalajengna nu kadua muti. Lamun doa hayang diijabah kosongkeun beuteung urang tina perkara-perkara nu diharamkeun ku Allah. Sebab sahur Nabi diantara asbab doa-doa tidak diijabah sebab jalma etak masih keneh resep ayeuna ngadar barang riba. Aya di dieu sok ibu-ibu ngadar barang riba aya. Aya apa? Ustaz cenah contohan awewe nu sok ngadar barang riba teh nu model kumaha? Nu model kieu ya tingali ya. Kurang jelaskeun. Anu poe Kemis sok nangtung kieu ya. Saya berjanji. Sok aya nu kitu di dieu aya. Tuh ayah di mah tuh ayah nu ngaku ya. Ya, salah jemah motah. Kumaha cenah Ustaz, doa tong motah. Lamun urang ayeuna gaji kur 2.500.000 entong motah minta ka Allah hayang mobil Alphard. Tidak sesuai minta we ka Allah. Sakaduga urang ketika Allah memberikan amanah tersebut, ya Allah salamatkan abdi dunia jeung akhirat, amin. Ya Allah abdi teu boga imah, ya Allah rizkian abdi pikeun ayeuna ngabangun imah, ya Allah abdi teu boga motor, rizkian abdi hayang boga motor, ya Allah abdi teu gaduh jang modal masantren sakola, rizkian abdi jang modal masantren sakola, ya Allah yang galib-galib yang masuk akal entong motah, insyaallah doana bakal diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk urang ngadoa yuk mudah-mudahan diijabah ku Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, amin, wa ala alihi sayyidina Muhammad, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana ya Allah bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wa bi karamati jami'i man ahdainahum nas'aluka Allahumma an takshifa anna umumana panahkeun wa gumuhumana wa an tadfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wa ta'una wa su'al fitan wa an tuyassira umurana wa an tuhassila muradana
wa an taqdiya hajatina ya Allah. Panana kieu keneh. Amin. Sotna hate sebatkeun hajatna. Ya Allah, abdi nyuhunkeun tulung-tulung kanu Maha Agung muntang caraya kanu Maha Kawasa. Nyuhunkeun ya Allah kalawan kagunganana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sareng karomah ayeuna para aulia Allah nutos dihadiahan ditawassulan ku abdi kalawan ayeuna barokahna sholawat nutos diangsal dibaca ku abdi kalawan kabarokahna taklim memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasilkeun maksad abdi sadayana ya Allah khususon maksudkeun. Segitu ya Allah. Istajib doa ya Allah. Istajib doa ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Allahumma ya Allah. Inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Amin. Mudah-mudahan sing ageng manfaatna tausiah disampaikan ku Pak Ustadznya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Naik sado ka Ciranjang turun heula di tungturunan pidato Pak Ustadz sanes alim panjangan beuteung geus kukurubukan. Kun masofa wada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kakarsana Syekhuna Al Mukarram Bapak Ustadz Dedi anu di Kampung Babakan, mudah-mudahan pabdi sing tampi ku Allah SWT